Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Samen. Let's listen up. Samen. Suka bunga jeung cerikna barudak di sakola lamun lagu rek samen. Bungahna nyaeta make baju anyar, dibeklan jajan rada badag, jeung aya ramean hiburan. Kira-kira sabulan samemeh prung samen, barudak lalatihan nari, tembang, dagelan, gondang, jaipongan, rampak sekar jeung sajabana dilatih ku guru atawa menang latihan ti imah. Latihanana ari geus bubaran diajar wae, tara ieu ngaganggu pelajaran. Barudak katinggalina kacida sumangetna darek dipintonkeun ku guruna. Sapoe deui kaarek samen di sakola kacida ramena kudu nyieun panggung. Tempat namah aya di buruan sakola atawa di jero kelas. Guru jeung barudak sarua riweuhna keur nyiapkeun sagala rupana keur isuk. Ti mimiti ngahias panggung, kursi, meja, baju, alat-alat, sarta susugu ajangkeuneun menak. Samemeh dibagi rapot, barudak jeung kolotna dititah dariuk dina bangku. Dagdigdugna hate geus pohara nyalasar panas tiris sakujur awak. Barudak dipanggilan hiji-hiji. Aya deui cerikna barudak lamun kaparengkeun teu naek kelas da loba beureman. Nu teu naek teh zaman harita mah lumrah ngendog di kelas nu bareto. Budak nu eueuh beureman mah pas muka rapot teh langsung seuri muru kolotna. Sabalikna, budak nu aya sababaraha hiji beureman mah leuleus ngalenghoy bari loba lewe ceurik nyusup ka kolotna. Geus kitu mah kolot nu budakna teu naek muru ruangan pamantri. Nya bagian guru umpahan budak jeung kolotna sarta nerangkeun sabab musababna. Pangna disaur ka dieu teh taya lain budak teh geuning kudu balik deui ka kelas 3. Ceuk pamantri ka kolot budak. Pok anjeunna ngomong deui. Sok tinggalian beureumna loba pisan, budak teh kudu dibarengan diajar di imah, sugan wae taun hareup mah naek. Kolot budak nembalan, sawios pamantri mana kitu ge pun anak teh kurang, hatur nuhun. Lain teu karunya ka budak jeung kolotna pedah kudu ngulang diajar, ngan kudu saimbang antara nilai jeung pangabisa budakna, atuh barudak kudu leuwih soson-soson diajarna. Budak nu ngendog teh aya saurang dua urang mah nepi ka 3 sakelas teh. Kunaon atuh pangna ngendog? Pan loba beureumna. Beureum teh nyaeta loba nilai 5na ka handap anu ditulisna ku pulpen beureum. Sedengkeun nu naek mah tara aya beureuman da ditulisna kabeh ku pulpen hideung atawa biru. Sok era minareng aya nu beureuman teh. Beres ngabagi rapot prung we hiburan di mimitian. Barudak nu rek mintonkeun pangabisana geus taratan tatan di dangdanan. Nu ngadangdananana biasana guruna atawa pelatihna. Ti mimiti kelas 1 tepi ka kelas 6 kabeh eueuh nu katinggalin. Barudak saruka bunga katinggalina teh, kolot-kolotna geus nyiapkeun carecet dibuntel rek masak pakaulan aranakna. Milu bunga yen budakna naik kelas jeung miluan kasenian di panggung. Biasa we di lembur masuk loba parade sambutan, ti mimiti kuwu dan ramil mantri sakola kakarader kasenian. Prung barudak ngigel, nari atawa nyanyi, lunglung carecet ting aralung dina panggung. Guru mulungan carecet tuluy dibukaan di tukangeun panggung. Nu lalajo beuki lila beuki nyedek ka hareup hayang eces saha nu keur midang. Tatabeuhan beuki awar kadengena teh campur jeung sora nu lalajo. Abong ku aki keneh sora sapeker jeung toa teh teu pati alus. Tatabeuhanana sakapeung mah sok make kaset disetelna dina tip. Lamun teu make kendang jeung goong. Nya kitu ari kasetna geus goreng mah keur ngeunah-ngeunah ngigel atawa nari teh sok eureun. Atuh cicing heula nu ngadaguan kaset bener ngalagu deui. Beuki beurang nu lalajo nungtutan jarajan. Ari barudak mah ti isuk meluk geus beak 50 atawa 100 perak sewang. Ti mimiti tukang rujak, tukang sirop, tukang petis, tukang lotek, tukang kulub suuk jeung kacang gerentel, tukang kerupuk bangreng, tukang kemplang, tukang baso, tukang cocokan geus dadasar ti isuk keneh. Keur samen mah dibeklan rada undak ti sasari. Pedah cenah suka bunga naik kelas jeung aya hiburan. Jajan rujak, sirop, petis jeung lotek cukup ku salawe perak.
Minangkan urada mahal mah baso 50 perak. Nya dibeklan 200 perak teh sebeuh beuteng. Beres hiburan lalajo ribut barang beli bekleun keur nu di imah. Nya eta mah kumaha pagambeuki wae. Nu jelas mah kolot budak rangem ku dahareun. Kantong teh eusina ti mimiti rapot, baju urut minton jeung dahareun. Atuh rame di jalan teh papada galecok ngobrolkeun kajadian samen. Keur guru jeung mantri sakola bungah we ningali barudak sarumanget diajarna tur hasilna nyugemakeun. Tara ieu aya basa hayang dipulang tarima ku kolot budak. Ngan sok aya we nu mere tingkem mah hiji-hijieun. Meureun kitu oge kanyaah ti kolot budak tapi tara ieu didaguan unggal samen. Atuh kangaranan kayaan keur weurit boro-boro keur meuli kado. Bisa dahar ge untung. Syukur alhamdulillah tina pirang-pirang kasenangan jeung kapaitan hirup teu boleh diucapkeun. Pagawean sapopoe ukur ulu ketek di sakola jeung barudak bungah pisan. Teu loba pamenta bisa ningali maranehna maraju boh tina pangajaran, boh tina tindak tanduk anu luyu jeung agama katut dari gama geus kacida sugemana. Itulah cerita samen. Terima kasih sudah menyimak. See you.